Manjatkeun puja kali puji ka Zatillahi Rabbi. Puja nu jadi sekar mayang mandang ka jembaran tur berkah nu maha kawasa. Nu mawa raksa pandeja malar pangampura dosa. Dosa nu teu karasa jeung dosa anu karasa. Dosa ka nu maha kawasa sarta dosa ka papada manusia. Dina nyorang hirup tumbuh di alam dunia. Kadang pernah aya perdebatan tina perbedaan. Kadang pernah aya pacengkadan tina perdebatan. Kadang pernah aya rasa kebiadaban tina pacengkadan. Kadang pernah aya rasa anu ngaruksak peradaban tina rasa kebiadaban. Puji nu jadi sekar pinuji, anu jadi pamatri pamberdi hati, pamugri jari diaping kudu maha wening. Dilanglang kudu maha wenang, mangka dijaga diraksa kudu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala tina sagala panabaya sabab manusia rumasa teu daya jeung teu upaya. Urang singkirkeun sifat iri dengki jahil kaniaya. Urang perenan sifat iren panas tren. Urang kuragkeun sifat lupa jeung lumpah. Malah mandar urang sadayana bisa lalu bina. Dina nyorang alam padang poek panjang tunjung sampurna maot pingareunana. Obrolan anu ayeuna urang dudulan ku silaturahmi. Lamun sek nyaritakeun ngeunaan silaturahmi, naon sababna pangna silaturahmi biasa dilaksanakeun dina hiji Syawal setiap taunna sanggeusna ngalaksanakeun ibadah puasa. Jawabanana eta mah pikeun nyumponan syaratna tobat ku geus ngalaksanakeunana ibadah puasa sabulan dilana kalawan ditutup ku ngaluarkeun zakat fitrah, mangka eta jalma bakal balik deui kana fitrahna manusia lir ibarat bayi kakara lahir hartina teu boga dosa. Nya sakalian bisi kungsi teu akur jeung dulur patalak jeung tetangga baha ka indung bapa urang ngarasanan anak jeung pamajikan urang ngarasanan anak jeung salaki nya dina waktu eta sami pikarido bari ngasongkeun dua dampal panangan mangka celik dosa-dosa anu raleutik marurang. Padahal intina mah eta mah ngan ukur ngarupakeun bentuk sabalian tina silaturahmi. Timbul pertanyaan di masyarakat anu awam. Nah kedah silaturahmi langsung dijawab wajib. Iraha waktosna silaturahmi, waktuna silaturahmi setiap detik, setiap menit manusia wajib silaturahmi. Kumaha sangkan tiasa ngalaksanakeun silaturahmi ngan hanjakal sangkan bisa ngalaksanakeun silaturahmi tidak semudah membalikan dua telapak tangan hartina kudu ngaliwatan sabaraha mekanisme anu jadi proses sangkan bisana silaturahmi. Naon hiji-hijina anu kahiji anu aya patura patalina sareng irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Pika cinta sing sahabat nu aya di bumi sangkan anjeun pika cinta pun nu aya di langit. Leuwih ti kitu urang kudu mika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta sagala nu aya. Pika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta tetangga indung bapa anak pamajikan salaki katut diri pribadi. Pika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta nagara jeung bangsa. Namun sababna urang pangna kudu mika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta sagala nu aya. Pangna urang kudu mika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta sagala nu aya teh sangkan cinta ka sagala nu aya. Pangna urang kudu mika cinta tetangga indung bapa anak pamajikan salaki katut diri pribadi sangkan urang cinta ka tetangga, cinta ka indung bapa, cinta ka anak, cinta ka pamajikan, cinta ka salaki oge cinta ka diri pribadi. Pangna urang kudu mika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta tetangga, indung bapa, anak, pamajikan, salaki katut diri pribadi, sangkan cinta ka tetangga, cinta ka indung bapa, cinta ka pamajikan, cinta ka salaki oge cinta ka diri pribadi. Pangna urang kudu mika cinta Allah jeung Rasulna sing leuwih tinimbang mika cinta nagara jeung bangsa, sangkan cinta ka nagara jeung bangsa.
urang Jepang wanieun paeh ngela negarana ngan hanya ka Allah mah teu wabuh saeutik-eutik acan lolobana. Di langit Iran ayeuna rudal pastu liwer pabaliut anu dikirimkeun ku Israel. Nah geumpeur warga Iran henteu. Naon sababna? Sababna warga Iran leuwih mika cinta Allah jeung Rasulna tinimbang mika cinta nagara jeung bangsana. Naon atuh ari cinta teh? Ari cinta teh deukeut jeung saha? Deukeut jeung nu dipika cintana. Deukeut jeung Allah, cinta ka Allah deukeut jeung Allah, cinta ka Rasul deukeut jeung Rasul, cinta ka tetangga deukeut jeung tetangga, cinta ka indung bapa deukeut jeung indung bapa, cinta ka pamajikan deukeut jeung pamajikan, cinta ka salaki deukeut jeung salaki, cinta ka diri pribadi deukeut ka diri pribadi, cinta ka negara jeung bangsa deukeut ka negara jeung bangsa, cinta ka Allah deukeut jeung Allah, kumahari deukeut jeung Allah, deukeut jeung Allah dilaksanakeun segala parentahna dijauhan segala laranganna. Naon untungna deukeut jeung Allah? Untungna deukeut jeung Allah sagala kahayang sagala pamerintah yakin bakal dicumponan. Atuh paingan urang ngarepkeun kasenangan kalah datang ka susah, ngarepkeun urang kabungah kalah datang ka sedih, ngarepkeun urang kesejahteraan kalah datang kesangsaraan. Ieu teh pertanda bahwa urang teh jauh ti Gusti Allah. Cinta ka Rasul deukeut ka Rasul, kumaha deukeut ka Rasul? Deukeut ka Rasul sareng dumadi sareng ka saparitolah miconto kana perilaku Rasul. Naon untungna deukeut jeung Rasul? Untungna deukeut jeung Rasul sagala doa sagala pamenta yakin urang bakal dicumponan ku Allah. Sabab Allah moal ngaijabah kana doa manusia lamun teu ngaliwatan tawasul ka Rasul. Cinta ka tetangga deukeut ka tetangga. Kumaha deukeut jeung tetangga? Sagala perilaku urang dina raga hirup kumbuh bertetangga ulah pika sebeleun tetangga. Tong nyaritakeun geus mere naon tetangga ka urang, tapi pikirkeun urang geus mere naon ka tetangga. Tong mikirkeun tetangga geus ngabantu naon ka urang, tapi pikirkeun urang geus ngabantu naon ka tetangga. Cinta ka indung bapa urang sing kurota ayun, sing jadi penyejuk mata. Sabab indung bapa bakal genah kumanina di barung sugema lamun anakna geus mampu ibadah. Indung bapa bakal genah kumanina di barung sugema lamun anakna geus boga jati diri anu luhur. Jati diri boga sifat handap asor hormat ka saluhureun, ngahargaan ka sahanapeun. Luhur budi hormati rawat ka indung bapa, hormati rawat ka luluhurna, oge ngalaksanakeun tapak lacak luluhurna anu aya guna jeung mangpaatna khususna keur dirina. Cinta ka indung bapa leuwih ti kitu urang kudu ati-ati, sabab cinta ka indung bapa panitah indung bapa moal digugu lamun seuk Allah nyare. Panyarek indung bapa moal digugu lamun Allah nitah. Cinta ka anak dididik, diatik, dileutik, dipiara lahir batina ti budak. Dipernahkeun dina kahirupan anu layak. Anu leuwih penting urang kudu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Urang bawa kewajiban pikeun nuduhkeun kana jalan anu dipikarida ku Allah, kana jalan pi salameteun, sarta leuwih ti kitu urang kudu bisa nyontoan kaeta ku perilaku-perilaku anu hade. Sabab anu ngaranna anak disagigireun ari anak teh titipan ti Gusti Allah, anu jadi kewajiban indung bapa pikeun ngarawatna, tapi aya tugas sosial. Indung bapa dina ngati-ngati dileutik miara ti budak karorok di waktu orok. Sangkan kita budak jadi jalma anu berguna keur dirina, berguna keur keluargana, berguna keur masyarakat.
oge berguna ke negara jeung bangsa.